billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alil baitihi kiram. Wa ila hadrati khususan Nabiullah Khidir alaihi salam balian bin Malkan. Wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruh. Wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir Al-Hadrami. Wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi Tanara Banten. Wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura. Wa ila hadrati khususan Habib Syekh Haji Asman Syarif. Wa ila khususan Kyai Haji Ahmad Fakih. Wa ila khususan Jalani. Ghafarallahu dzunubahum muslimu furahim bil barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma humma jeung anapon ari ibha maeni indung leungeun dua indung leungeun fayadau maka etanen dan jalma batina ihdahuma kana beteung salah sahijina indung leungeun ala batinil ukhra kana beteungna anu hiji deui bayang takidu maka jadi batal nawan wuduna almasih jalma anu nyabak dunal mamsusi henteu batal wudu anu dicabak bihilapin halna perbedaan almasih paantal kulit painau maka sanyanyana kalakuan yang takidu eta batal nan wuduna kuli minal lamsi ina hiji-hijina anu tetep di jalma anu pangantalkeun wal malbusi jeung anu diantalkeun kamari masalah naon eta mah nyarioskeun batalna wudu nyabak kubul atau dubur teh kamarinya camparat berarti hampir saminggunya pre aya preannya jadi dahar mah ira prean set menjadi guru teh pokona satungtung beki kana dahar ngaji tong eureun kudu mah kitu. Atuh ngaji pan ngaji keur urusan ruh ngasihan rohani, dahar ngasihan jasmani. Harus saimbang. Lagi berdahar-dahar keneh tong eureun ngaji teh lamun geus teu dahar eureun ya guys, maot ka berat. Satungtung masih keneh beki dahar cenah eta sok bae ngaji. Tuluy cenah satungtung sok dahar mah. Kecuali lamun geus teu dahar teu nginum teu udud teu ngopi Allah. Nah, teu gering teh meureun eta maot kitu-na. Jadi kalau nama satungtung dahar keneh mah tong eureun ngaji mah tuluy bae. Kuduna mah eta. Ya masih kene pasal nyaritakeun masalah batalna wudu. Nomor kaopat batal wudu cek kamari nyabak kubul atau dubur bangsa Adam. Kunaon nyabakna naon kamari bibatni rohati abutunil aso bi ku dampal leungeun atawa ramoh leungeun. Mana anu ngajadikeun batalna tah cek kamari dirapetkeun. Di mana dirapetkeun kieu patepung. Nya ramo ieu patepung jeung dia teh nu pantel taetan mata
kulit nu mata kabatalkeun. Kumaha lamun ku gigirna kana dubur atau kana kubul? Henteu batal. Jadi anu mata kabatalkeun kulit anu mana patepung ieu. Gitu. Lamun jempol cek tadi tah amma huma bayadau bi batil idahuma ala batil ukhra. Gitu. Anapun ari bahuma dua dampak dua jempol bayadau maka eta neundeun jalma batinal idahuma kana beuteung tadi beuteung kita jerona. Gitu. Gitu. Tak batal. Ala batinil ukhra kana jerona sajenana ieu jeung ieu hiji. Jadi ku ieu batal, ku geger henteu. Atel gelangnya gitu tah. Teu batal, lamun ku ieu batal. Tanggoro digatel digaroke digacak. Ieu mah keur tibang kieu hungkul. Asal tepi batal. Danya aya ieu mah teu. Ya tah. Batal wudu. Orang mun atel aya kahalangan mah teu naon. Jadi karena dubur kan ya masalahna naon? Dubur jeung kubur palawangan hareup jeung palawangan tukang. Etanya masalahna di dinya. Jadi lamun ramo urang kana palawangan hareup atau palawangan tukang ieuna batal. Lamun ieuna tukangna teu tukangna mah ya tukang mah. Lamun hareupna mah ieu tah. Batal mata. Nah, apal hareup tukang di mana-mana nu rapat teh. Pajempol mah cenah teu geuninganan dikeun teh teu milu rapat. Jerona teh sedengkan anu tadi bi batil hati. Bi batil usubi, itna subi ku jerona ramo. Tamata dipisah amma huma bayadau batil aidahuma ala batinil ukhra. Gitu. Dikeun. Berarti ieu namanya sakuliring tah anu mata ngabatalkeun kana wudu. Jadi kaya mah teh kana ieu pantat jeung dubur teu pantat jeung kubul teu aya di gelang tapi gecet sudah koleksek teu batal keur ngabedakeun antara paantal kulit awewe jeung lalaki jeung nyabah kubul atau dubur edanya bedana. Lamun pantal kulit mah erek ku jerona, erek ku ieu asal pantal kulit awewe jeung lalaki pada gede duanana maka batal. Berjeng saja. Jeung urang sorangan mah teu batal. Mun jeung dubur mah aja nu sorangan ge batal jeung dubur mah. Dubur urang mah kubul urang batal gitu. Wal hasilu jeung ari hasilna anal masa yufarriqu eta yen sanyana nyabak yufarriqu eta ngabedaan nyabak alamsa kana antal bisa manin suratin dina 8 pirang-pirang surat. Saur Syekh Nawawi keur ngabedakeun kan aya 2-nya. Paantal kulit jeung nyabak kubul bangsa Adam. Gitu. Itu beda. Lamun pantal mah lain mahram merenya pada gede tapi lamun nyabak kubul mah rek sareng nyan budak leutik oge. Di antarana Syekh Nawawi pisamanin suarin aya 8 pirang-pirang surahan perbedaan antara batal wudu suriji 4 keji kaluarna perkara tina salah sahijina palawangan anu 2 kadua
Hilang akal ku sabab sare. Katilu pantal kulit awe jeung lalaki pada gede duanana kaopat jambak kubul bangsa Adam. Tah di antara nu opat anu tilu jeung nu opat katilu pantal kulit awewe jeung lalaki itu pada gede keur budak leutik padanan rek aya sawat ini ya mah jompo umur 150 tahun pantal teh batal najan wasir ge gitu. Malah mun budak leutik umur 8 tahun aya kurunyudan mah nya batal budak leutik ya kurunyudan mah lamun teh mah can dewasa can balik gitu. Maka kemarin kan beda ciri dewasa jeung ciri balik. Balik mah ditentukeun ku umur atau ditentukeun ku kayaan. Umurku mah umur 15 tahun paling luhur. Atau kayaanana 8 tahun geus head. Atau geus kaluar mah mani itu balik. Tapi dewasa can puguh. Umur 40 tahun can puguh dewasa mah. Ketentuan dewasa lain ku umur. Ketentuan dewasa itu cukup pola pikir, cara berpikir itu dewasa. Kedewasaan itu teu ditentukeun ya geus sekolah tah teu bisa. Aya sekolah teh aya bubudakeun. Mending kolot bubudakeun mun deuk kokoloteun. Budak kokoloteun gitu. Budak kokoloteun rajet. Saya tak jadi ketentuanan patokan dewasa mah aya dina cara berpikir. Najan umur geus beberapa tahun ya berpikir. Dasar kedewasaan di mana? Tepayon antos. Dasar kedewasaan jalma teh di mana-mana migawe kana kewajiban geus teu kudu dititah, berarti geus dewasa. Lantaran geus ngerti itu kewajiban urang. Lamun kana ngalaksanakeun kewajiban dititah keneh, najan umur 50 tahun berarti can dewasa. Lantaran can ngerti kana tugas. Gitu. Pancen mau 50 tahun beres balik eta balik bagus balik lantaran ukuran balik 15 tahun. Tapi ukuran dewasa mah lain ditentukan ku umur, tapi ku berpikir nulis apal karena tugas hidup dirinya. Apal karena kewajiban. Nah, selagi dititahkan karena kewajiban berarti can dewasa. Menjadi sewisan oge. Beda antara balik jeung dewasa. Terus ayeuna beda nyabak kubul dubur jeung pantal kulit. Beda. Di antawisna saur Syekh Nawawi dina masalah ngabedakeun pantal kulit jeung nyabak kubul dubur katanya annal masa yuparrikul lamsa bisamanin suwarin. Eta sanyanyana nyabak yupariku eta ngabedaan nyabak alamsa karena antol gitu. Antara nyabak jeung antol bedakan kamar ini. Pantal kulit awe jeung lalaki batal wudu. Itu anu pada gede sarta nu deungeun-deungeun. Salian kunaon alatna? Salian ku kuku, ku huntu, kunaon di? Kubu. Alan abdas. Pangih jeung kabogo hayang antal. Cabake bukan teu batal. Atau huntuna nyengir weneng gitu toh. Teu batal. Atau kuku teh panjang nepi ka 2 meter gitu kan teu batal. Ya, atawa naon aya deui na batal main siki panon. Saya teu batal. Nah, eta nyabak, pantal. Mana nyabak mah tadi teh mana alat nyabakna? Iya. Di mana dirapatkeun ge. Tah lamun nu pantal rapat tangan katuhu jeung tangan kenca dirapatkeun rapat tah maka eta anu mata ngabatalkeun kana nyabak kubul dubur. Atel misalkan tadi. Kilangnya gitu tah nepi ka non dadas teu batal. Naon sababna teu batal? Ku sabab cek tadi anu mata kabatal ku jerona ramo leungeun atawa jerona tambah leungeun di batni rahati aw butunil asabi. Tangga bedakeun antara nyabak jeung paantel. Saur Syekh Nawawi pisamanin suwarin eta aya 8. Aduha ari kahijina sama nih surat yang kena 8 hakna rujukan karena suratin hakna
suarin suratin. Ana nakdu eta sanyanya batal wudu pil masih dina nyabak kubul dubur osun eta tangtu bisa ibi bukti kanu gedenya bisa ibi kanu bogaan alkapi dampalengan pakot tungkul. Cek tadi ngabedakeun antara nyabak jeung pantal itu aya 8 surahan. Terus Nawawi di antarana nu kahiji nyaeta naon? Kahiji adu wa anna naqdu fil masih khasun bi sahibil tapi pakot keur nyabak mah khusus kanu boga dampal leungeun. Buntung kijaen sakieu pigelang. Atel yang taina garo gitu teh nepi batal teu? Gitu terbata. Nah terbata pan batal teh cek tadi bidnatil wakati wa butunil asofi anu ngabatalkeun teh iya asa dengan buntung anta berarti teh aya ramoleungeun teh aya dampal leungeun kieu tah bisa gini kita batal bagaimana kita mah gitu lantaran cek tadi cek saya suruh saya Nawawi pan nu kahiji nyaeta naon ngabedakeun eta ari nyabak mah ana nakdo pil masih khosun bisa hibil kapil pakot nyabak mah khusus kanu boga dampal leungeun kumaha lamun kusuku ateu misalnya dikit wah si batang nadanya wah teu batal udah mah da tadi kan ieu nu mata batal tapi lamun masuk mah lamun musabna lamun pantal mah pantal kulit nomor katilu pantal kulit najan buntungnya sagede ge batal pantal kulit yang awalnya batal najan buntung oke da kulitan kene gitu kumaha lamun tulangna nolol buntung sakit aya dagingna di tulangna di batal teu tulangna gitu pantal kulit ke pantal yang awalnya batal teu moade kuku ya kuku merupakan tungtungna tulang cenah gitu kuku teh batal. Mata nyabak kubul dubur bangsa ada mah khusus keur anu aya dampal leungeun jeung ramo leungeun anu teu aya mah teu batal. Kuluna teu buntung leungeun wah digasah gitu teu batal nepi ka gecet ge. Nah nya teu batal. Saniha ari kaduana tinu 8 annahu sanyanyana kalakuan layus tarotu etan teu disyaratkeun fil masih dina nyabak aya nyabak aya antol gitu bedakeun kan fil masih dina nyabak ihtilaf naon beda-beda annau i warna nanana dzukuratan lalaki satunya jenis kelamin mah lalaki au unusatan atawa pangkat awewe. Nomor kedua dina masalah nyabak teu disyaratkeun awewe atawa lalaki kumaha wae lamun dina pantal kulit mah kantal awewe jeung lalaki batal wudu nu pada gede duana sarta dengan lamun lalaki jeung lalaki batal teu batal tapi dina masalah nyabak kubul atau dubur sok sanajan lalaki jeung lalaki anggar batal dijaet boga budak leutik umur 3 tahun budak teh modoh ngising masa dengkeun manehna rek salat eta rek salat budak ngising indungna teh ka mana eta teh digadekeun sudah indungna teh sawiti da biasa panjikan teh eta kijaet berkapak saling kapak sabaksakeun nya
kalimat kapaksa jeung maksakeun itu beda kalimat jeung nilainya kan bakal beda di hadapan Allah. Malaika ya. Urang salat atau dititah ku kolot lah. Dititah ku kolot kapaksa. Ikhlas teu? Teu ikhlas. Jadi amal hade moal teu ikhlas. Moal. Gitu. Najan ngawaroge teu ikhlas, kapaksa teh ya. Beda jeung maksakeun. Mun maksakeun mah ikhlas maksakeun. Nah, gitu. Kalimat kapaksa jeung maksakeun itu beda. Dina status ibadah lagi nilai di hadapan Allah bakal beda. Halus mana? Halus maksakeun. Anu kapaksa mah kan aya dasar-dasar penekanan karena naon gitu. Ieu Ki Jaid maksakeun. Rek salat urang cenah pangane geus abdas budak ceurik ngisi diobehan. Batal teh wuduna eta Ki Jaid. Ki Jaid lalaki budakna jaluk di sarua. Batal teh wuduna. Nah make batal. Nyabak kubur atau dubur. Pan ka budakna eta mah sok sanajan budak. Kumaha lamun ieu mah sarwiti ya majikan Ki Jaid rek salat. Sarwiti abdas rek salat geus rek nyagap mukena efek teh boga budak ngaranna si Jaid. Eta si Jaid teh ngising. Maksakeun manehna teh meureun ngobehan eta budak. Batal teh wuduna eta sarwiti. Hah? Nah makin teu? Berapa? Jadi setiap pertanyaan, setiap zaman udah apa alasanana, ulah janjing aja tapi udah apa alasanana gitu. Nah make teh batal. Kabudakna. Nah. Batal teu? Kan sadarah. Mata ke rejekeun heula judulna ye. Judulna tadi bedakeun pantel jeung nyabak. Ai pantel mah jeung anak henteu, ai nyabak pantel ye. Ngobehan. Nyabak, batal teu? Batal. Sok sanajan kabudak. Pan lalaki, sok sanajan lalaki da kalimatna dubur. Gitu. Kumaha lamun ngobehan ucing, ngising. Batal teu? Hah? Nah make batal? Teu batal. Batal ieu pan judulna kieu. Nyabak kubul atawa dubur bangsa ada bangsa Adam dan Musa. Kucing lain mah kucing ah. Ada gitu, ada kucing mah. Nah gitu. Jadi nomor kedua mah ente disyaratkeun dina cabakna nu beda-beda teh kudu beda. Beda-beda warna lalaki jeung awewe gitu ke model ayeuna pantal mah kan kudu lalaki jeung awewe, lalaki jeung lalaki teu batal. Ai nyabak mah bubul dubur rek lalaki jeung lalaki, rek lalaki jeung awewe tetep rek anak, rek kolot, rek sawe kalian di jelema mah teu batal. Hayam kucing teu batal. Eta lamun ka jelema deui batal. Itu nomor sabaraha? Nomor kadua. Ari paantal mah ka anak teu terus ka bapak gitu teu. Majikan batal teu? Batal bisa dikawin ge. Wasali suha ari katiluna tinu 8 annal masa padiyakuna annal masa eta yang sanyanya nyabak kan nyabak ya lain antal ya aya masa aya lamasa pantal nyabak kadiyakunu eta terkadang bukti iya nyabak kubur atau dubur pisasin eta dijalma wahidin anu sahiji
Paya sulu mangka hasil ya nyabak bimasi kalawan nyabak para jin nafsi awakna ya sahsin. Nomor katilu dina masalah nyabak kubul dubur sok sanajan naon anu sorangan gitu kan. Kadiaku nu bukti pisasin awahidin awak sorangan. Ai pantal mah kudu beda jeung batur. Ku pantal kulit urang, kulit leungeun jeung suku batal teu? Teu. Lalaki jeung lalaki batal teu? Teu, pantal mah. Tapi mun masalah nyabak tong boro nu batur, anu sorangan ge batal. Gitu. Eta ning cek kamari bentukna dubur, kamari geus nawi teh. Bentuk dubur teh seperti naon? Seperti kanyeut. Seperti bibir kantong gitu. Dina pada bisa mebet bisa ya nutup taitana nu mata kabatal ke kantal gitu. Ai ku ieu mah henteu aja aduh. Misalkan eta teh karunya teh kunaon wah dikasake eta. Eta naon eta mah. Anu katilu mana anu katilu dina masalah nyabak mah sok sanajan kana awak sorangan anu sorangan nu urang batal gitu. Nyajan urang sorangan gitu lain batal batal anu urang batal. Tapi masalah pantal mah kudu jeung sejenna gitu. Pantal. Rabiul hari kaopatna tinu 8 ala yakuna eta yen ulah aya yang usah penyabak ila bibatil kapi angin ku beuteungna dampaleungeun. Nah, ieu tah masalah nyabak. Berarti potongongna batal teu? Teu. Yang tadi teh anu mana anu puntung sakieu batal teu? Teu. Naon sababna? Lain ramo leungeun jeung lain jerona dampal leungeun teu batal. Eta. Mun pantal kulit batal teu nu puntung? Batal, pantal kulit. Kumaha mun anu tulangna nolol batal teu? Teu, da lain kulit. Khomisuha ari kalimana tinu 8 anau sanyanyana yen nyabak iya kuno eta bukti nyabak pimahrimin eta dina mahram wa goirihi jeung liana mahram. Ari masalah nyabak mah rek anu beunang dikawin rek tunu meunang dikawin tetep dubur nama kacabak batal. Tapi lamun pantal kulit gitu, pantal kulit mah anu teu beunang dikawin hungkul matak batalna teh. Anu beunang dikawin hungkul, anu teu beunang dikawin mah teu batal. Tadi jeung lanceuk teu batal. Lamun jeung indung tere batal teu pantal kulit indung tere? Hah? Lamun mah eta indung tere pernah disarean kudu jadi bapak maka batal, lamun teu pernah disarean mah tanya heula we disarean teh gitu. Betul. Saminggu libur tadi tuh, karena kami nyetiannya ya. Nomor seberapa ya nak? Sadi suhari kagenepna tinu 8 anal masa eta yen sanyana nyabak alparji parji mubanin anu diteug-teug. Wah, ting di kumaha disopak gitu kumaha ya. Yang kudu eta batal yen nyabak wa ana lam salundri jeung sanyanyana pantal kana anggota mubanin anu diteug-teug
minal mar'ati halna tetep ti awewe layang kudu eta henteu ngabatalkeun. Ijaet keur nguseup eueuh-eupan pertanyaan anggeulung-anggeulungan teh dijeueupan pas ditewak geuning barang awewe ieu mah. Paling cenah sok bangenan cenah Sep. Ku buluna hungkul ge pari basa leukeut hideung bangenan ku kulitna Sep. Ijaet depan dawa mudu. Ya ajar dawa mudu ku sawab naon manehna hayang. Naon anu aya kagorengan sifatna jahil, penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit rohani wadina hoyong kalaluar. Makana dawa mudu supaya nganetalisir deui nu aya dina batiniahna. Cicing di imah rarungsing cenah cek ijen dengan sabab naon teh babeye jeung ulen sugan tos lebaran mentak mending nguseup. Pas nguseup poho nangan eupan. Apake nu anggeleng-anggelengan dicayet dicabak teh barang awewe geuningan eta. Kumaha eta wuduna tah? Batal teh wuduna. Nah make batal. Cabak. Dina batal wudu nya dina masalah nyabak dubur kubur lamun mah paantel kulit awewe jeung lalaki kan aya dua nya ya lupa sama sebeda jenis lalaki jeung awewe ya aya kalimatna paantel aya kalimatnya nyabak ayeuna eta kijaet rek nguseup aya nu angkleng-angklengan si horeng barang awewe atawa sarwiti nguseup aya angkleng-angkleng si horeng barang lalaki teu jigana di Jawa aya ning ceritana gitu. Tah posisi nyabak eta batalna karena pantal kulit atau karena nyabakna? Nah henteu karena pantal kulit lalaki jeung awewena. Iya, dah aja balengan. Hah? Aja balengan. Oh. Aya dalam jeung menghirup keneh kieu. Atau kieu anu ngangkleng teh leungeuna atuh entong barang awewe-nya ya. Leungeuna teh ramona, aya sugan teh naon gitu teh ramo awewe sidik-sidik teh tewak teh dicabak. Batal teh wuduna eta kijayan. Nah, make batal. Pantal kulit. Henteu. Nah, make henteu. Dan geus pegat eta mah. Eta kasan mah mayit. Kan? Kan nu maot mah teu batal, nu maot naon? Kijaetna. Batal teh kijaetna. Nah, make batal. Hah? Batal teh? Nah, sok resepan lamun eta diliur heula. Pamuana supaya naon? Soalnya kieu akhir zaman mah otak teh bakal kakunci ku naon? Ku paningali panon. Gitu. Jadi berpikiran hese. Kusap sok we anteng urang loba nonton we heula dibere masalah we, stres. Pikiran eta teh da biasa ge nonton surat, main bola nu nonton kumaha? Bisa surat, bisa ngajajal bisa pas kalapang mah teh bisa nyepak. Jadi akhir zaman mah nggak ukur bisa teh nonton aja ningali otak teh jalan gitu otak cek jadi guru nges untung orang diberi coba we teh saur otak teh encer cenah gitu geus bulat cenah jadi encer deh gitu eta pertanyaan seperti itu eta batal teh geus pegat pegat eta. Lamun mah ngahiji keneh eta kulitna ka jalma batal. Lamun mah pegat kulitna pae mereka mari ninganan nu megar kulitna cenah pegat
kulit lamun ngajikan lamun ngajikan mana jangan mayit oke mayit angklen hadangan hiji sabada itu batal mayitna batal teh lamun teh ti payun alus ya awewe mun kabogoh boga kabogoh masih katanya paeh maot atuh orang teh cenah keur hirup mah rek nyabak mereka jejebris ayeuna kesempatan geus maot memeh dikurep rek nyabak ibarat cabak batal teh mayitna teu nu hirupna batal teh urangna nu nyabakna gitu. Nah make teu batal tos pegat kewajiban dina masalah ibadah ayo urang masih kena aya eta padahal mun ngahiji keneh mah jangan mayit oge batal lamun tos pegat mun ge sapotong itu gedenya sapotong mun kulit wungkul mun misa kulit wungkul teu batal lamun ngahiji jeung badana tetep batal mun kulitna jadi tetep anu disebut anu teu batal mah ku ayana naon ku ayana pisah ku kulitna pada kulitna megah aya mau tekan barang lalaki batal teu aya dagingan teh eta batal aya dagingan mah kumaha lamun kacabak anu ngabatalkeun paantal kulit atau kacabakna anu lebih kuat kacabakna batal kepeul gitu sisi beunang mesti ngajawab ya etanya nomor sabaraha teh nyabak parji anu diteuk-teuk eta batal ya Anal masal parji eta nyabak parji al mubanin anu diteuk-teuk yan kudu eta batal ieu nyabak wa anal lamsa jeung sanyana antal udwin kana diteuk-teuk minal matawe layang lamun kacabak ieu mah batal lamun antal mah henteu nah make teu batal ku sabab jadi pegat jeung dagingna lah kitu pegat jeung hirupna lamun mayit tungkul mah ngagelempong mayit kacabak misalkan eta pantak kulit batal urang ari potong akan asal hirup keneh we kan ieuna lamun mayit mah teu da mayit bangke sadayana meureun mayit eta cuma mun diteuk-teuk berarti ngan diteuk hirup teh ituna hirup teh eta mah tah eta jadi kusabesna geus pegat aya anu nyebutkeun lamun itu maot ieu nage kacabak teu batal sabab entos mah mayit sumberna oge ngan lamun ieu lamun ieu naon kana teh lamun ieu geus maot kitu tah naon teh diteuk lamun kana paantal mah henteu batal lamun dicabak batal jadi batal nanti lain karena paantalna karena dicabakna wa anna lamsal udwi jeung sanyana paantal udwi kana anggota mubanin anu diteuk minal mar'ati handatap ti awewe layang kudu eta henteu batal kumaha lamun parjina awewe kangleung dicabak jeung pegat cek tadi wa ana lamsal udwi jeung sanyana paantalna kana anggota wudu kana anggota anu diteuk minal marhadati awewe teu batal layang kudu teu batal kumaha ieu mah parjina batal teu atawa lalaki lah zakarna diteuk let glenceng batal teu ya nah kan batal bisa dicabak iya lawan kusiku mah di kitu batal saya tanya itu jadi batal nanti ku ayana cabak kan ieu tah
Kumaha lamun pakai sarung tangan batal teu? Batal. Sabiuha ari katujuna utisasul masih biparji eta tangtu nyabak kana parji. Jadi khusus lamun ngusap mah kan sajana salianti parji ge eleng ngusap pantal. Masalah pantal mah salianti parji ge batal. Rek ceulina nu pantal nu penting mah kuku, huntu, buuk. Yang penting mah tilu wah heula. Gitu. Nah, Ini undang. tahu? Nah, oh. Dari masalah nyabak mah kuieu tah khusus kana parji atau kubulu kubur eta khusus kan saja nama teu naon nyabak pimpin nyabak ceuli nyabak tongong mereka saha wae ge kecuali jeung awewe nu pada gede nu ngirim teh sama sami nuha ari kadalapana la yustaratu disyaratkeun non alkibaru gede pimasin dina nyabak duna lamsi henteu paantal disyaratkeun dina paantal. Dina nyabak mah teu disyaratkeun pada gede. Cek tadi model lain Ki Jaid ngobehan anakna berarti duburna teh kacabak kecuali lamun pake sarung tangan kita eta mah teu batal. Aita pake sarung tangan mah najan ka anak oge batal sabab naon cek tadi cek Syekh Nawawi la yustarotul alkibaru teu disyaratkeun kudu dewasa atau kudu gede beda jeung pantal kulit kulitna kudu pada gede dua anak pantal kulit mah. Masih duna lah masih kan teu ditanya dina nyabak teu dina pantal kita dina pantal mah disyaratkeun kudu pada gede. Eta dina naon eta teh beresnya pasal eta pasal batal wudu. Jadi dina batal wudu nomor kaopat teh nyaeta nyabak kubur atau dubur bangsa Adam kunaon ku dampaleungeun aku jerona dampaleungeun atawa jerona ramo leungeun tadi ieu teh tah. Gitu. Jadi ieu dirapetkeun gitu tah. Gitu. Matak jempolna dikiteukeun. Kira-kira apa teh matak ku gigir-gigir mah teh ku gitu batal. Wallahu a'lam bishawab.